Ya halo, Pak Ahmad Heriawan. Bapak, kumaha Pak, perkawis sayam. Oh gitu. Oh mohon atuh abdi bikin tun ke wengi. Oh mohon. Mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum. Aduh. Urusan hayam deui wae gitu. Masuk heula ah. Aduh. Candel isuk-isuk gitu. Aduh, bandrek teh beakeun ya. Nah, kemana indung gitu. Isuk-isuk. Hing candahar teh isuk-isuk. Aduh. Nikmatnya. Naon nih katanya? Kayak sega ayam kokoakan gitu. Kayak orang tempok heula ya. Eta kan nyodomi hayam mana eta? Astagfirullahaladzim. Saya nyodomi hayam bener. Saha lu nyodomi hayam? Tong seungeunana di dinya nu nuduh. Urang mah dek maling lain dek nyodomi. Tidinya mah hobi. Saha? Kan Ya, Pak. Sumpah urang mah. Maling. Dek maling. Maling kunaon rada elit ceuk. Eta tinggal di celana mah sikeun. Morosot ieu mah. Jadi maksudna dek naon? Make celana jeung kitu sagala maling atuh. Dek maling urang mah. Astagfirullahaladzim. Wani ka urang. Eta wani sagala. Eta jeung empat kali sagala sok. Ayo lebih deui tah. Hup. Sini balik gitu mah. Saya bisa usikan segala. Aduh. Akhirnya mah bener jeung salah kurang pikir. Teu kudu gelut emang capek lah. Karena mah urang tempo hayamna bawa hayamna cik. Ayo, saha nu sieun? Tuh tempo tinggal mana? Gitu tinggal Liangan kan itu. Eta tinggal ya, eta basir gitu modal. tinggal. Basir. Mana basir? Bukan kaledeh gitu tinggal. Modal ke deui ge mah. Tulum, Mana tuh? Kahen aing ge kalamot sih ah.